Para mitra sadaya mangga ulang teraskeun ieu dongeng. Aya para mitra oge anu kantos para wargi nyaeta upami di Mangja Official mangalihkeun tina kaset kana dongeng. Aya oge anu kalayan rerencepan tanpa naon teh tanpa kauningan ku Mang Jaya terang-terang muncul di YouTube para mitra dongeng Mang Jaya duka di mana teh nyadakna si horeng si mana horeng nalika radio siaran Linggar Jati Utama siaran jam 8 sareng jam 3 ku anjeunna langsung direkam janten MP3 gitu nya. Tah eta mah langsung para mitra teu kedah diedit teu kedah naon deui margi tos janten rekaman teu kaluar tina siaran radio para mitra sedengkeun di radiona teu seueur komentar iklan teu aya di tengah-tengah ayeuna para mitra kitu diantawisna nya janten ngaguluyur langsung biasa diupload para mitra kitu nya aya di Mangja Official benten margi para mitra ngalihkeun tina kaset kana MP3 di MP3 janten MP4 terus diedit deui para mitra mana kudu kedah dipotong mana nu teu bara kitu diantawisna nya mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbubrahmana. Dongeng nu judulna neangan Bapak Kalangan Kiliksa dina bagian ke-74 urang teraskeun wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapak Karya Kileuksa dina bagian ke-74. Sumangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng kumaha terasna ieu dongeng para wargi sadaya anu mana wirja harita teh leres-leres ngayakeun tindakan anu ngariweuhkeun masyarakat Cidahu. Tuna lampahna wirja nu keur ngayakeun hiji tindakan anu ngabarubahkeun ka masyarakat desa Cidahu. Para wargi anu mulia ayeuna urang caturkeun harita panon poe geus mengok ngulon. Panas rada ngurangan teu morere teuing cara tadi angin gunung ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Aroyag pating arulang ngabagiakeun anggara sapara kanca. Manuk recet disarada silih oconan jeung pada baturna. Ari anggara jeung kanca-kancana harita pating laleng hoy leumpang. Kacida capena kawan tutas lumampah jauh jaba peuting kurang sare beurang cape balas lumampah. Eureun heula di dieu lah urang reureuh sakedeung ceuk anggara bari gek diuk dina batuhanapeun tangkal asem. Reg sarerea areureun guk gek dariuk kibaraja rada misah panon mureleng ka hiji tempat kawas nu geus ngambeu yen aya nu teu beres. Mang Baraja jauh keneh ka tempat si Wirja teh? Ceuk Nyi Saera. Nanya Ki Baraja manehna panasaran. Hayang buru-buru tepung jeung si Wirja nu kabejakeun yen eta teh dunungan si Bewo. Disebut nyauh-nyauh, disebut neugeutnya neugeut, jawab Ki Baraja rada pikiraneun. Ari ngomong ayeuna mah rada bentes. Da geus rada biasa ngan ari pangawakan mah angger jiga rorongkong. Ngan beda ayeuna make baju daku anggara dititah make. Ih, Mang masok tarapugu. Neng, jauh jeung badur jeung Mang Jaget. Mun muru kanggo pedang 2 kali ngarenghap anyuk. Tapi bigeun Neng bisa ka cina jauhna. Mana komo lomba gogoda di jalan teu kaur ngalenggah. Jigana ayeuna moal bisa kebat kanggo pedang. Asa-asa rek aya halangan ye, ceuk Ki Baraja. Memang tisaprak ninggalkeun lemur Cilenta. Teu kebat langsung kanggo peteng sabab di perjalanan aya gogoda. Nunulungan kudu nulungan anu kagarongan mantuan neangan nu jahatna ayeuna Ki Baraja mah geus ngambeu yen bakal aya halangan deui. Naon deui nu bakal kaalaman ku urang teh Mang? Ceuk Mang Dampa bangun panasaran. Nya Mang kuring mah jadi panasaran hayang nyaho. Moal makan dibejakeun. Ngaing can nyaho. Ari jegrigna ngarek ngaambu bauna asa-asa ye pikiraneun. Nyi Saerah jeung Mang Dampa silih reret. Tuluy neuteup ka anggara nu keur ngahuleng kawas aya nu dipikiran. Kang kumaha ari kitu? Meureun perjalanan urang teh kahalangan deui moal buru-buru tepi ka guha peteng, ceuk Nyi Saerah. Ura-aral Nyai ulah rek mikiran kahalangan jeung harungan. Nu penting mah salamet sarta sakabeh pagawean bisa rengse kalayan hade.
sing inget kana amanat aki urang teh boga kewajiban tilu rupa. Kahiji nyumpunan kewajiban pribadi akang nyaeta neangan bapa. Kadua nyumpunan kewajiban nyai nyatana neangan nu mateni ibu rama. Katilu nyumpunan kewajiban jeung amanat ti aki nyaeta nanjirkeun keadilan, ngabela bebeneran. Jeung deui numpes nu jahat. Nyi Saerah jeung Mang Dampa unggut-unggutan ngarti kana omongan Anggara. Nyeh Ki Baraja seuri leutik milu nyarita. Mun mawa ngarep sorangan, kamari ge urusan guha bedeng geus beres. Tapi ngaing janji pokona. Seja-saja jeung saduhu kana parentah ti Jang Anggara. Ayeuna geura aturna kudu kumaha ieu teh. Pokona ngaing mah ngilu kana sang sakur parentah. Sok naon nu kudu dijalankeun ku ngaing ayeuna? Ceuk Ki Baraja kawas nu nangtang parentah. Urang leumpang sabiasana we mang teu kudu rusuh. Keun ayeuna mah geus puguh jug-jugeun. Teu kudu riweuh neangan lacak nu mateni kolot Nyi Erah geus beunang karinewak jadugna. Umpama kitu ulah lila teuing eureun bising aya naon-naon. Giu urang maju deui. Ki Baraja ngajak ini. Yo atuh ari kitu mah. Bral para mitra opatan laleumpang deui. Mang Dampa pangheulana dituturkeun ku Nyi Saerah. Ditema ku Anggara. Tukang ngeunana nikreuh Ki Baraja. Mun ku jalma saliwat mah pasti nyangka aki-aki sengserang padung ari aruangeun ukur matak naririweuh nu jag-jag. Tapi nu sanyana dina diri Ki Baraja aya kakuatan nu luar biasa nu hese neangan tandingna. Teu kacatur lilana di jalan gok ka sisi lembur reg Anggara teh eureun heula. Rarat-reret nempuan kaayaan di eta tempat tetela asa can kungsi katincak. Da teu apal kana patempatanana kitu deui Nyi Saerah gawena rarat-reret kawas nu hayang silih. Lemur naon ieu Mang Dampa? Ceuk Anggara nanya ka Mang Dampa dumeh manehna nu lampar jeung rea pangalaman. Ka mana mendi teh geus apal. Mun teu salah mah Jang ieu lemur Cidahu Jang. Temal Mang Dampa tapi nyarita semu asa-asa. Geus lilah teu kadinya untung Ki Baraja apaleun pok nempas. Bener. Ieu lemur Cidahu pokna tandes. Waduh, meniti iseun kieu nya. Eueuh pangeusina kitu piraku menit aya nu ngulampreng pisan. Pan beurang keneh teh can burit-burit teuing. Ceuk Anggara bangun heran. Lantaran geus tepi ka sisi lemur tapi can kapanggih jeung urang dinya kawas lemur kosong. Hararees meureun, ceuk Ki Baraja sangeunahna ngomong. Bareng jeung kaayaan kitu, saenyana mah harita teh loba panon nu nenyokeun ka Anggara sabatur-batur. Malah kulisi jeung katut jeung RT katut anu sejeuna harita keur badami. Dan nenjo semah nu anyar pinanggih nu jadi puseur perhatian mah. Nyatana Ki Baraja nu beungeutna deukeut-deukeut kana rupa tangkorak. Sarua jeung nu kungsi kapanggih ku urang lembur Cidahu basa maling mojang. Dulur-dulur sadia ieu. Awas masing carincing pageuh kancing sing sarincet pageuh iket. Eta jalma rupana teu jauh jeung bangsat parawan potongan kitu ge ngan bedana ieu mah begang. Boa-boa geus salin jinis mina rupa da geuning teu heula ge rupana teu anger. Ceuk kulisi kabalan. Rajang we Pak Ici, ceuk hiji lalaki kelanan. Urang talingakeun heula narek ka jero lembur atawa moal. Mun teu asup ka lembur ulah bisi nyalahan ngan lamun asup ka lembur jelas kudu ditarajang. Karek ge cacap omongan kulisi. Harita Anggara jeung baturna ngalengkah deui. Nuluykeun perjalanan ngahajarek asup ka eta lembur. Teu kuat kula parek ngadon jajan di warung. Jeung deui ge sedeukeut kana wanci magrib rek ngadon salat heula. Tapi karek sababaraha lengkah gero anu ngakurowok mata kreuwas bijil tinu suni. Serbu bonaran kabeh cenah. Atuh breng aya nu lalumpatan. Maraba bedog halu tumak gegendir jeung sajabana. Nurutkeun kabogana sewang-sewangan. Puguh we Anggara reuwas teu sangka bet ujug-ujug aya nu narajang. Hiuk halu rek ngabentur tarang Anggara. Ngan untung kaburu ngelok halu ngadius ngakan angin. Nyi Saerah mah aya nu ngabenyebet pitis nangan untung deui kaburu nyingcet. Bedog nyewuk harita teh para mitra ngakan angin. Sedengkeun Mang Dampa. Pakupis nakisan gegendir jeung tumak untung we rancingeus deui. Teu ripuheun najan dihurup kulimaan ge sedengkeun Ki Baraja jadi sasaran utama. 15 urang namrog sakaligus. Bedog jeung tumak balawir rek ngakan beungeut. Setan laleur di mana? Kabur sia.
Ki Baraja harita niup musuh kawas niup rametuk cengkang blug para mitra nu ngepung labuh aya nu patumpang tinih pating hate pating patumpang tinih para mitra sadaya harita teh maju terus maju ulang mundur cek kulisi mere sumanget sangkan balad nangangseg deui rob harita teh para mitra eueuh nu kapok maju deui bati pating kolebat ngayunkeun pakarang masing-masing tapi Ki Baraja ukur ngulinkeun leungeun katuhu kuda-kuda mah teu robah seak dikenca ditahan ku pigeulang kenyereng kawas paadu jeung lingis seak dihareup ditapak ku dampaleungeun kawas nepak reungit celeng bedog musuh ngaceleng hiuk ti tukang Ki Baraja ngaliuk bari newak kegendir ditarik sakaligus celepung jeung nu bogana kabawa kedebut niban lemah koceak aduh-aduhan nenyok kasakten Ki Baraja kitu kulisi jeung baladna beuki yakin yen eta bangsat parawan teh da kitu deui sakti mandraguna puguh we batan mundur kalah beuki ngangseg nu akhirna Ki Baraja bijil amarahna tapi can wani ngayakeun tindakan naon-naon ukur ngabela diri miceun panarajang pok nanya ka Anggara nyang nyujung kumahageun ngagokan lenggah aradeun si mawang ieu harita Anggara keur pakupis nakisan bedog jeung tumak teu wudu rada riweuh sabab dihurup ku genepan bedog 3 tumak hiji gegendir 2 tapi bisa keneh ngajawab tahan heula mang ulah neangan picilakeun mang kitu jawabna atuh ngarengkog niat Ki Baraja tadina mah nu ngepung terek disapukeun rek dibabad pacingkeun sina beak kabeh nepi ka carem ngadenge kitu kulisi kerung tarangna nah bet kitu jawaban Anggara bet jiga-jiga tibalik nu kolot tunu kanu ngora asa teu pikahartieun tapi eueuh waktu keur mikiran hal eta ayeuna mah penting kudu hasil newak Ki Baraja montong galieur rak maju terus tewak yang beunang tah kulisi tetep mere sumanget kituna teh manehna teu cicingeun ngabubat babit bedog neangan bongohna lawan harita para mitra koceak aya nu ngajerit horeng teh budak ngora nu sologoto ditunyel hulu angeuna ku si Kunyi Saerah dayagdag bruk rubuh beungeut sepa buncelik bari ramai cimata bakat ku nyeri setan deh nah aya bikang nalaktak teuing yang dikieu sia ceuk Pak RT amekeun lantaran enjo baladna rubuh ku Nyi Saerah seak Pak RT maju ngayunkeun bedog rek nigas beuheung Nyi Saerah tapi hiukap seseukeut bedog ditewak ku Nyi Saerah pageuh teu beunang digomeng-gomeng Pak RT bengongna aya wewe kuateun teuing terus ngerahkeun tanagana hayang metot di bedogna tapi tetep ku Nyi Saerah dicekel pageuh odak tiga kelekna tah sina ngaplek kokodna euy ceuk Pak RT ngababarikeun sarog saurang maju seak nyabetkeun bedog rek nigas puputeuyan Nyi Saerah nu katuhu Nyi Saerah teu gugup suku katuhu ditarik ka tukang bareng jeung ngagiwarkeun awak ka katuhu narik bedog Pak RT nu keur dicekel seret belentrang bedog musuh katakis ku bedog Pak RT tar dampaleungeun Pak RT sing sireumeun sot perah bedog dilesotkeun ayeuna bedog geus karawat ku Nyi Saerah lung dipikeun kanu jauh nancep dina tangkal kalapa ayo maju deui saanu pangheulana hayang kojor cek Nyi Saerah bari masang kuda-kuda puguh nu ngepung seber hatena saurang ge taya nu waniun maju malah Pak RT unur-unuran kaget nenyok kabisa Nyi Saerah nu mata kukurayeun mundur dak lain lawan urang dak cenah puriak anak buah Pak RT mah mundur cikikik Nyi Saerah seuri saeutik teu amek teu hayang males ka pihak Pak RT kacaturkeun Mang Dampa rada riweuh manehna mah musuhna leuwih loba bata Nyi Saerah bedog pating kolepat tumbak pating suruduk kegendir pating Darius ngahiung bang baraan kilek ngenca kilek katuhu leungeun butbat nakisan pakarang lawan lila-lila capek Mang Dampa teh jeung amarahna geus naek kana sirah kerok ngagorowok bari nenjral bumi kunyuk-kunyuk terhormat sia saha nu hayang pangheulana kojor sok maju deuleu hakan ata-ata sia ku aing musuhna pating lalieu sareng saurang maju horeng si Odan nukung si Tarung jeung Wirja da eta boga angkeuhan murid Aki Nasir mah kawilang jago cenah elah sombong sia ngomong teh abong letah teu tulangan abong bibir teu diwengku nyarita padu disada sia buktikeun heula ku sia mana buku caritaan sia teh korod kitu cek si Osan alah sia kumaha nyebut korod ka aing ieu ge turunan Raden aing teh deuleu ngan ijazahna teu ditebus hayang bukti sia ieu tah ieu deuleu ieu cek Mang Dampa tuluy ngageserkeun dampa leungeun bari ngawatek aji semu gunting paledug haseup ipis tina sela-sela ramo polotot molotot panon molotot mencerong ka Odan ka Osan teu kanyahoan ujug-ujug hiuk narajang cepet lir kirat cebet keuna kana pipi Osan koceak Osan ngajerit tuluy jujungkelan kawas monyet weureu bako
Aduh, tobat ampun, tulungan Pak RT. Halang, panas ieu. Aduh, mak, nenek tolong mak. Si Osan guguru gugulingan. Beungeut panas asa direrab jaba nyeri meninya nyautan. Nu sejen ngarengkog nu tadi narek narajang ge teu tulus, sieun sanasib jeung si Osan. Atuh ukur carolohok bengong taya nu bisa nulungan. Sakakak Mang Dampa seuri semu ngahina. Sok maju sian hoyang ngasaan mah tabuktina deuleu. Musuh silih reret. Taya nu wani maju tua kampung nu mingpin eta rombongan ngahuleng. Bulu punduk maruringkak hate seber teu wani ngayonan Mang Dampa. Mundur dak cilaka gede euy. Tua kampung ngabejaan. Atuh puguh anak buahna atoheun da tadi geus hayang mundur para wargi. Buriak nyingrai bari pating lalieu ari heug teh balad ki Pak RT nu ditugaskeun ngoroyok Nyi Saerah geus ngajauhan taya nu wani deukeut. Maju sia. Mana nu rek newak aing teh deuleu? Mang Dampa nangtang. Tapi taya nu wani maju da puguh eueuh ahli kana gelut. Taya nu ngarti kana silat eueuh nu wawuh jeung jurus ukur ngedalkeun wawane nu didasaran ku kaceceub kawirja. Mang Dampa para mitra jeung Nyi Saerah geus aman. Eueuh nu wani ngaganggu. Tuluy narangtung bari nulak cangkeng nenyokeun anggara nu masih keneh pakupis miceunan panarajang musuh. Mimitina mah memang disabaran ukur nakis jeung miceun panarajang sangkan bedog ulah nyimpang kana tarang. Tapi para mitra sadaya lila-lila mah harita teh manehna jengkel da teu aya reureuhna atuh rada bijil amarah anggara haok nyentak bari nenjerag bumi. Mundur sia, sok mundur, rengkog musuhna jiga nu reuwas. Norek ngadek jadi teu tulus, tapi ku kapalana dihucuhkeun para wargi sadaya. Harita teh atuh breg, harita teh narajang babarengan, bedog pating kolebat, kegendir pating hariung rek ngagedor palipisan, anggara geus capek kesang geus ngoprot tungtung namah beak kasabaran, ngan tetep teu aya nu niat biannya, teu niat binasa, ukur hayang ngalumpuhkeun bungkul. Anggara harita nyarita, dasar kunyuk sia, teu nyaho diuntung deuleu, kunyuk rawun mundur sia, anjara nenjerak bumi. Karena ini mengawatak aji sapu jagat warisan ti Aki Sura. Bareng jeung kitu musuh nu ngepung manehna ujug-ujug pating jarungkal pating gedebut nibanan lemah. Aduh, seueur, nyeri, aduh. Rupa-rupa pamolahna jelema. Pating araduh, ngan sidik kabeh ginanangan kanyeri da buktina pating puringis. Pakarang dituna leungeun ngusapan bujur nu nyeri urut ti beubeut. Sakakak anggara seuri bari nulak cangkeng. Panon mencrong ka musuhna nu geus rubuh kabeh. Taya nu kuat maju anggara teu ngayakeun tindakan naon-naon cukup sakitu oge. Sok maju deui sanu panasaran keneh, ceuk anggara taya nu nemal. Taya nu nemal, taya nu ngawaro kalah pating aresod ngajauhan embungeun patelak jeung anggara. Garing aing nu can ngulingkeun junjunguk. Awas ya careuh dipoekeun sia ku aing, ceuk Kibaraja. Asa dibere kasempetan pikeun ngulingkeun musuhna. Sarog masang kuda-kuda salancar tuluy ngagayuh angin puyuh nu bisa luluwukan. Fut-fut nepakeun dua leungeun ka hareup. Kagigir ka tukang lila-lila jadi tarik. Malah akhirna mah teu kaciri leungeun nu katenyo sinar coklat ngagulung awak Kibaraja. Tekung si lila gerung sada angin ujug-ujug war ngaguru. Angin puyuh tatangkala nu deukeut ka Kibaraja pating pelenod. Musuh ujug-ujug muih kawas pangal. Harita teh kadeng para mitra sadaya angin puyuh ngahius. Mimitina bari sakeneh ajeg nahan dirina. Lila-lila teu puguh rasa akhirna mah pakarang lalesot tina leungeunna. Rabeng ka bawa angin. Puguh balad anu sejen hariwangeun bisi katingang bedog nu keur ngalayang ka bawa ku angin puyuh. Atuh puguh para mitra kumaha ting jareritna harita. Tulung-tulungan nu muter ku angin pating gareromen tatulung anu geus ripuh bisa keneh kokoleaban muih bari dengdek. Lila-lila bruk rubuh teu bisa walakaya. Ningali kajadian kitu anggara reuwas. Sok sieun loba korban lantaran Kibaraja geus jiga bijil amarahna. Boga karep hayang ngancurkeun urang lemur Cidahu. Mang, eureunkeun Mang. Awas ulah anu cilaka Mang, ceuk anggara. Marentah ka Kibaraja pikeun ngeureunkeun eta pagawean. Kibaraja henteu baha ajian ditarik deui lalaunan angin leler nu akhirna leungit pisan. Kaayaan balik deui cara tadi musuh pating rumpuyuk hiji ge taya nu kuat teu nangtung. Ulah hariwang jangan den, moal anu diminasa ku Mang.
ieu mah diwaras sina nyaho ka urang. Nyeung ulah culangung teuing we bamakunya mah, ceuk Ki Baraja bari nyarengi. Tuluy ngadeukeutan ka Anggara. Kulisi jeung tua kampung katut Pak RT kitu deui nu sejen. Nu teu keuna ku pangaruh angin Ki Baraja carolohok mata simeuteun. Hatena seber jajantung ratu bulu punuk pating sariak. Bisi aya kajadian nu leuwih banget batan tadi. Dulur-dulur, kuring teh kaget teu pupuguh bet pada nyerang. Naon maksudna make jeung hayang ngabinasa ka kuring? Cing saha nu bisa ngajelaskeun? Maju ka dieu. Ceuk Anggara bari mencerong ka urang lemur Cidahu. Nu geus taluk taya nu wani maju. Seleuneu kulisi kahareup ngan teu sirikna deku bari acong-acongan nyembah. Tina hawahing kusieun bisi Anggara ngamuk ka manehna, pok kulisi nyarita lelengisan. Aduh, aden hapunten nu kasuhun Mang Saparakanca teh rumaos lepat. Gagabah sareng geta sarupateun dugi ka ayana kajantenan kieu. Saresna Mang teh nuju susah margi kadang warga lemur Cidahu nuju ka Tunggaraan. Naon hubunganana jeung kajadian bieu? Abad kuring nu jadi sasaran. Teu loba catur barabat kulisi nyaritakeun sabab-musababna. Nepi ka aya kajadian kitu cinak nama kulisi teh bakat ku hayang nangkap si Wirja. Nepi ka nyokot putusan sing sanu asup ka eta lemur bari jeung henteu kenal pasti bakal ditewak ku jalma salemur kitu ringkes nama. Oh, jadi urang lemur Cidahu teh keur susah nya. Geus sabar urang ngojang nu jadi korban, ceuk Anggara Daryanaker. 18 aden. Waduh lain saeutik katulin antep-antepeun ye. Anggara ngajenghok kaget ngadenge katerangan kitu. Ret ka Ki Baraja nu direret narik napas jero. Manehna apal kana tanda-tanda eta da geus nyaho pisan kana ajian-ajian nu diagem ku si Wirja. Urang ajar. Moal salah deui pasti si Wirja nu kitu gawe. Ulah diandep kudu buru-buru dicangkalak. Pokna bangun gemes. Mang apal geuning? Anggara kerung. Rupa banget bisa malih warni tanya di iwadi si Wirja. Sabab manehna boga kedok ajaib warisan di guruna. Pangna bisa luncat kana suhunan boga aji sentra bayu. Mun watek awakna hampang lir kalakai. Kitu li ajian-ajian sejen Mang apal sarta sanggup newak si Wirja. Plong urang lemur dahu ngemplong. Asa manggih bong bolongan. Siga nama ieu bener bisa dipake panyalindungan. Moal ngabohong cara si Wirja. Pok si Osan ngomong bari muringis nahan kanyeri. Lantaran pipi panas kakeunaan ku semu gunting Mang Dampa. Aduh, juragan sepuh, ampun abdi teh tulungan ieu pipi nyeri paranas aduh. Ceuk si Osan ngusap pipi karunyangan. Kanu bogana eta mah dah ka itu jelemana. Ki Baraja nunjuk ka Mang Dampa nu boga hadasna. Ubaran Mang karunya ceuk Anggara. Pangaden. Mang Dampa teu talangke gancang ngadeuketan si Osan. Nu aduh-aduhan piwatireun beungeutna geuneuk panon jaleer beureum harita teh para mitra. Geus kitu ngajungjungkeun suku katuhud ledak-ledak pipi si Osan nu bareuh diusapan ku dampal suku. Dadak sakala leungit nyerina, ilang panasna cager bareuhna. Korejat si Osan hudang tuluy dongko bari ngomong sopanaker. Aduh nuhun. Alus euy, wanian si laing mah. Saha ngaran maneh teh euy? Urang mana jeung anak saha? Mang Dampa seuri nanyo pamola si Osan. Wastabli mah pun Osan asli urang lemur Cidahu. Rupipun bapa mah katelahna empud, pun haki nasir. Syukur. Geus cicing ayeuna mah urang ngabanungan rapat, ceuk Mang Dampa. Tuluy malik nyang hareup ka Anggara. Mamang. Saha nu jadi pangurus di lembur? Kuring rek badami pikeun katengtreman ieu lemur, ceuk Anggara nanya ka kulisi. Pamili percanten mah pun emang nu mancen tugas janten kulisi. Lajeng itu pun adi janten tua kampung ta eta nu janten RT. Kulisi nuduh-nuduhkeun pangurus lemur tah geuning. Geus kanyahoan kieu mah nya, kieu paici. Kuring teh lain jalma jahat, tapi keur ngalalana neangan nu jadi bapa. Ngaran kuring Anggara ieu adik kuring Nyi Saerah, ieu paman kuring Mang Dampa, ta ieu masih keneh paman kuring katelahna Ki Baraja. Nu ngariung unggut-unggutan rutret ka Anggara sabatur-batur. Pok kulisi nyarita deui, atuh nu ditepangkeun nanging kumaha atuh salajengna ieu teh. Mang teh nuju bingung margi lemur dahu teh nuju aya dina kasusah. Jalaran diganggu ku jelema jahat tur telenges. Upami tiasa maneda tulung we mugi kersa ngajait Mang sadulur-dulur cenah cangkerman si Wirja. Insyaallah Mang.
Kukuring baka dibantuan tapi hasil jeung henteu mah can tangtukeun. Lantaran kuring sorangan masih kene butuh ku ilmu, butuh kene ku pangalaman, ngarumasakeun loba kene kakurangan. Tapi najan bari jeung kitu ge kuring boga maksud, rek numpes kajahatan, rek ngabasmi anu karanjingan iblis, sina eling, sina babarik pikir, sina ngarti kana jalan bener. Insyaallah kuring bakal ngabantu, ngan tangtu aya resikona, kudu aya nu daek dianjelkan ku kuring sabatur-batur salila aya di dieu. Cing, saha nu daek diri dieu? Allah ari aden sawios di rompok mang we, kulisi meuni haripeun. Atoheun pisan aya nu rek bela, jeung nadeku sarerea geus kasaksi angara sabatur-batur lain jalma samanea. Opatanana kasebut gagah sakti mandraguna komo Kibaraja. Nuhun atuh ari kitu mah heug. Kuring rek nganjer heula di dieu wilujeng tepang mang. Angara ngajak sasalaman ka kulisi, malah nu sejen narurutan. Antukna cungcong marunjungan ka angara kitu ka Mang Dampa Nyi Saerah jeung Kibaraja. Geus kitu mah kulisi ngajak ka imahna ngan angara teu tuluy nyanggupan, kalah nanyakeun masjid da geus deukeut kana waktuna magrib. Ku kulisi dituduhkeun yen masjid mah aya di tengah lembur, caina babari da pipireun masjid aya balong pancuranana ngagolontor heran. Para mitra kaum dangu, buriak harita teh jelema bubar. Baralika imah bari mawa pangharepan anyar sabab percaya yen anggara bakal mampu nyang hareupan si Wirja. Nu geus pirang-pirang nyilakakeun ka unggal lembur Cidahu. Kaayaan beuki reup-reupan panon poe geus lila suruk. Tongeret geus jempe diganti ku Soragaang jeung Jangkrik. Nu reang patemalan. Harita anggara sapara kanca muru ka masjid. Hari kulisi muru ka imahna ngabejaan ka pamajikanana sangkan sasayagian pikeun ngahormat sema. Tatangga Pak Ici harideng nyumbang harta, aya nu mere hayam, aya nu mere cau ambon asak, mere deungeun sangu jeung rupa-rupa sarupaning kadaharan. Kacaturkeun anggara sapara kanca geus tepi ka masjid. Teu loba catur prak ngalakonan kawajiban malah Kibaraja ge teu ngarti. Kana tata carana maksakeun urutan ungkad-ungkad sailu-iluna. Ngan teu dibarengan ku niat nu buleud da teu ngarti tea jigana bae baretona jauh tina tungtutan agama. Teu ngarti kana tata cara ibadah. Dari Mang Dampa mah geus ngarti sarta geus mampuh milampah sorangan bubuhan hayo-hayohan diwarah ku anggara meh unggal aya kasempetan tara ieu diliwat. Sanggeus rengse salat magrib teu buru-buru init di masjid tapi ngariung heula opatan. Sabab masjid kosong geus sababaraha peuting ti saprak aya si Wirja urang dinya sarieun. Mang Dampa oge Mang Baraja kitu deui daerahnya danget ieu urang geus ditepungkeun jeung hiji pasualan. Nu teu bisa diliwat, teu bisa dikumakarepkeun, teu bisa diantep kitu bae. Sabab jalma salemur diancam ku si Wirja, olasan mojang jadi korban katelengsan. Tah kulantaran kitu kuring menta kasadaran ti sarerea. Sangkan bisa nyumbangkeun tanaga pikeun nulungan urang lembur Cidahu, sabab ieu geus jadi kewajiban urang. Kitu ceuk anggara. Emang mah geus kaji ti bareto ge rek satiasa tuhu kana parentah ujang. Eta mah teu langkung ujang bade kitu bade kieu ge. Moal burung digugu ku Mang, temal Mang Dampa. Kula ge sarua ceuk Kibaraja tandes. Kumaha ari era tangga ngaran naret ka Nyi Saerah. Teu wantun ngalalangkungan mangawe ngiringan. Syukur ari kitu mah. Tah ti mimiti ayeuna urang kudu geus siap pikeun nyang hareupan sagala rupa anu baris kajadian. Sabab sing saha nu ngarampaseuna kudu wani ngarasakeun panasna. Sing saha nu geus nincak lemur ieu dina kaayaan genting kudu tanggung jawab mun aya naon-naon. Komo. Da geus bukti ku ayeuna si Wirja nu jahat, urang sorangan ka bagean geutahna. Ka bagean mamalana, ka ciwit kulit ka bau daging. Beteu pupuguh ngadon diserang bangun gemes. Ta ieu akibat tina kajahatan si Wirja. Balad anggara unggut-unggutan kabeh ge ngarti kana tujuan anggara. Atuh geus kitu mah sarerea tatan-tatan carincing pageuh kancing saringset pageuh iket siap sadia pikeun nyang hareupan karaman. Waktosna see para mitra sadaya duwi ka dieu heula nya dongeng nu judulna neangan Bapa Karya Kileksa dina bagian ka-74. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mudah-mudahan urang tepang deui dina kaayaan langkung sehat batan ayeuna. Mangga wilujeng kantun bae permios.